lam yahzalim qatu toha mutlaqon wa matasa aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil balil maqam tahu kadar ieu cek Kanjeng Nabi. Hei kafir-kafir kadar ieu seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil. Oh nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum, kaulah bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh. Maneh teh ngomong nang di pangeran yo aya hukum keputusan di pangeran ieu nu bakal dicaritakeun ieu dengekeun. Ayat sabaraha Ahmad? Ayat 9 bakalna. 5 jelas. Nu 4 sama. 5 jelas, 4 sama. Dijieun di 2 ayat. Coba kumaha man? Cek Abu Jahal, kami hayang ngadengekeun instruksi pangeran. Ya, dengekeun nya. Mana? Nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a. Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh. Nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik. Sugan teh naon mah siapa nyinggung aing ulah aya ngamusyrik kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran ieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uza Manat Lata kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek yana gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae. Justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik. Nomor kedua wa bil walidaini ihsana ai ahsinu bil walidaini ihsana. Nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kanikmatan teh ayana urang diayakeuna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab meunang indung bapa urang. Bayangkeun ku otak urang coba cek Kanjeng Nabi urang ti eueuh aya meunang hikmah bapa urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres di kelebu sorry ya nu mana nu ti kelebu tah beres ngandung kapan eta mah mawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun boh naik kana puyeng naik kana ceuli tarorek naik kana irung naik kana bibir teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh jambu ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh tai ngora pasti ngeunah masa nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar
deka mama dage make diperhitungkeun mualah lantaran ieu keur hamil ieu keur ngandung pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung di kondangan deh itu ulah lah cek bapana emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ge emang kunaon gitu besi kumaha meureun di jero anak lain emang kumaha teu bagus kadeuleuna kunaon gitu lantaran di dewe dihareup sakumaha jelema anu melendam di tukang itu bagus nak nu jelas sopan lain gitu nu jelas lain gitu deudeuh ka anak besi kaganggu dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung keneh geus diperhitungkeun ku indungna masyaallah mulai kuari ke 9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta sedangkeun ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae zalim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas sebab waktu asup nama leutik kuloun keluar jadi gede nah ieu melebihi kapasitas tapi kakawasaan Allah ja keluar bae keluar bae nu asup mimiti leutik keluar gede teu masalah teu masalah jadi pikiran ulah urusan kakawasaan Allah warinya ngabeten ngahejeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumadukun dan semedi susuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung pikir ku otak coba aduh langsung nyusu menang sababaraha penting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak eta masyaallah nu pamalingan sieun teh ya cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak bayangkeun indung masyaallah terus beuki gede beuki deudeuh beuki nyaah beuki gede kuari terus bae diisangan dipandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapana neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi nah kuari geus mulai leng-leng kokorondangan dan lain sebagainya tetep deh mana sing ade budak besi kahau sing ade eta kan ku deudeuh anak sing ade konsian emang kunaon itu di tukang empang pan kayak ngajibur ka empang deui ajeun teuing bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu mongan nah, pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong tak budak ulah ka empang ai bapana kajeun geus ngajibur nah emang kunaon gitu tilok balik berarti nyandung ya bebeja keur nyandung di mana aya lalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan si di mana aya gini ngomongna atuh lakos itu nu tenang atuh mun si ngomong suku itu mang tenang lah lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu kurang berat aduh lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba hayang nyaho jati diri urang nu asli nyandung beres nyandung mulai guys tuh dulu setan datang nyaho asli urang setan berarti padahal eta kiai tetep ku pamajikan ke setan-setan tuh setan datang tuh eta
nyaho aslina urang sakilang kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah bae juri geledegan. Aduh, gitu kuat tuh kalau janduk bagus. Di setan-setan, di juri-juri kurang asli, na orang kanyahoan kuari. Oh, berarti aing setan. Dah, maleren-eren ngomong mah maleren-eren tilu bacem. Hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna. Ti isuk datang ka sore, datang ka isuk ge moal putus. Nomor kadua nu susah, nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus. Nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus. Malah ya guys, angget paeh beta guys. Nah, hiji Allah tusiku bi syia. Nomor kedua bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap deudeuh da ka anak bae deuk ka mamana ge moal anak deuk ka mamana ge kela besi anak aro anak we ya anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsan kalawan hade nu nyaat ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemandak ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah terletak pada ridho indung bapa. Indung bapa ridho, Allah ridho. Indung bapa ridho, Allah moal ridho. Ridhollah fi ridhol walidain. Masya Allah. Dua. Nomor ketilu wala taqtulu auladakum min imlaq. Kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kadua ka indung bapa teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-irup dikubur. Atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah teh nu mantak instruksi ti Gusti Allah hei urang Arab cek Gusti Allah mat sampaikeun wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun beusi pakir kulantaran di dieu teh aya min aja imlakin beusi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun beusi pakir sarua bae membunuh ngaran atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang benar gitu lah can mapan dia besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya tersengkeun kan orang lah ieu imah ge can boga ieu motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mah besi susah lah ka dituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama KB larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlaq besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram
haram hukum. Emang na urusan rizki kumaha kitu cek Gusti Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Muhammad bejakeun kepada kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazu dicabut henteu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian naranjeun kabeh wa iyyahum jeung anak. Emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian. Kurang makan, kurang percaya ka Gusti Allah, kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Quran teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon hiji sakian, eselon 2 kasia, eselon 3 sakian, eselon 7 sakian. Emang aya diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sakian, 2 sakian, 3 sakian. Eta keputusan. Tah geus kuari diadukeun percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati. Ternyata percayaan keneh ka bupati, padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi. Tapi kurang percaya kayak aduh aing mah geus beusi teu digaji terus bae digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asal dipecat aing mah ge gaji aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa we tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantap ipis jasa iman. Terus saya pendidikan tasawuf maksudnya supaya keyakinan ke Allah mantap dididiklah supaya bergeser keyakinan ke Allah setik supaya pol ke Gusti Allah kena boga pol ka Gusti ini berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mantak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata kukumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantap ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaran mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal deuk ka Allah bae aya teu masalah ai sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan ai teu sesuai jeung kelas ulah cek pamajikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh ka ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah pasrah we ka Allah capoe dua poe ka urang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh ka ai geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang manggodan atuh aing butuh pangkasia tuh aing dibutuhkeun jak nyana ai di paraban teu eta ai paraban urusan Allah ai butuh urusan aing puyeng jak nyana ieu kakak eta kudu ngaji deuk nasawuf deuk norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliya ngan memehna nyana zuhud terus jadi raja zuhud
Kapanggihlah jeung ma'rufil qurhi. Waalaikumsalam. Hai maneh datang ke mana kazuhudan maneh cek ma'rufil qurhi. Cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobat eta kitu kulama sakitu cek marupil qur'i anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing kos itu di negara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nya sabar paling ngeleng we tah anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang ka kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebatna ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cak kana kos ya berarti can kuat maneh tah. Jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bikeun ulah datang ka diendekeun di iman eueuh sabar geus sabaraha poe bae paeh geus bagi hati Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami wah taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Ma'rufil Qurhi mamisa Junaidil Babagis Sri Siki ngahiji gedinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia Masya Allah. Akhirnya jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung dua poe tilu poe geus mulai rada kaluar kesang tis opat poe geus leuleus geus kiceu lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancen ajak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae sak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud hayang anu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus hayang nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku makhluk hayang dibere langsung bae ku Gusti ceuk mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk geus saya ngadoa kadalapan teh can aya keneh manteng telat amat ceuk abu rupaya hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk bang dengan ka Gusti mah pandam nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh kaluhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal numere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanah gak cek itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya oh jangan ngorandang ke kota ngorandang ke kota datang ke kota sejuk di kota dia bener tekebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas segera di dahar itu seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa
atuh endek kadatangkeun rizki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek. Ieu make kudu ka kota keneh bae. Haju eta make leungeun manusia ka abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah. Mun roti-roti bug ka handap. Emang pikiran urang ge kos karar itu eta. Pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu. Cek Gusti Allah dimana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah waka zuzuhudan kaleuweung cek ngena maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka kholwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali nikung sia. Aina neangan adalah guru, neangan nyana guru kebenaran etalah di antara dua Buya Yazid Al-Bistami Syekh Marupil Qurhi. Jadi nggak guru deh tak bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa. Nu bodoh mah pan ari anu pinter mah berat rezeki mah geus dibagi ke kilitrikan mah ke kilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa. Boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan kok kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing da kan urang keur ngadahar jago aya kotok jalak eta mah percis teh mah ongkos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal mereka jadi kumaha kajeun teuing nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mun selain kuliah de kuliah lah pokona geus. Di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa. Lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah. Yang praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan ilmu kawalian sekolah tetap kudu mondok ya bisa ya guru kaditu kaki Marupil Qurhi orang datang cek Marupil Qurhi ahli zuhud Bantak datang ka dia aduh aing naon encen ge ngaguru geus disebut Bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres kan bisa kanyawan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh sakitu luhur abad sih parah urusan sadara jeung Gusti Allah amoh murigak bulunya lagi murigak bulu tapi tetep can percaya cakena mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menceritakan kawalian teh kos itu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu can percaya coba aing deuk mempercayakeun kos supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan eta kos kitu tah cek sama dogeun teu percaya ka aing murid berangkat ayo dek ka mana ngayakinkeun sia teu yakin ka aing kan makanya apa wah mugi sieun bae ayo dek ka mana ayo tuturkeun sok loba omong ulah mata tanya ayo aing boga babaturan datang ka imah babaturan sono biasa ditangkep lah kedatangan Ki Marupil Qurhi poharnya cari terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate dahar lah ti luar nu boga imah sama Marupil Qurhi jeung murid anyar zuhud Bantak teh dah cek sama Marupil Qurhi dah ka muridna kan lamun can izin ti guru moal dah
begitu saya marupil kuring ngadahar sate hiji ngahanum lagi didelegan kedua pan di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kuyah aku saya marupil kuring endah dikalo aku ke sekolah pada pamit baik sok dahar-dahar belum pamit tunggu pamit tinggal nuduaan kurang jenis ngadahar sate sakilo mana itu tengah dahar orang ngadahar dilojokan iya kan terberes sih berarti sate terberes ya kajian kuku bahagia sebab saya marupil kurhima lamun beres masuk dahar baik coba orang tes datanglah ke tukang sate Waalaikumsalam iya sate kan kesi bayar masalah sekian teh medan nanti mana menang meuli nu bener ya bener dong meuli nu bener ya urang lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan endek dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula ya kula kadatangan guru kula Syekh Marupil Guri kemudian dahar aduh eta satena kunyana diicip-icip banget jadi balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampur aja nak kula can tukang sate emang kurang gitu embe paeh ku kula di sate cak anu bantat juga teh nyahoan gitu cenah tah guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan pan urang mah eta mun lamun urang mah terus bae teh urang kada bangke kan tuh atuh pati bangsa beungeut-beungeut ku sate teh jarang bang atuh teh jarang atuh biasa bae dek bangket tadi naon pokona mah 15 tusuk aduh atuh mamang teh kudu gitu ka tukang sate hampura geus pokona mah jadi kulah yang gede untung aya embe paeh anyar kanyawan lah geus bisa teh bae guguran datang ka Semarupil Waalaikumsalam dek nyaritakeun embe paehnya pan geus jauh di bae eta cak muridna teh cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ka guru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh atuh mah ngobrol terus ya Allah oh yang cenah ini kos itulah kutubul aulia lu bantak geus hese jaritakeun nyana komunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya tementak sok aya ngaweleng bedek dahar ge kieu bae ge beusi di lembur urang aya ngaweleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jasa nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh mentak mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah basantren modern teu bisa Masjid modern lain ulah terus sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusan urusan agama ngan endeup ngajurus ka darajatna salafi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung asma jeung astad dan bedana sarua tah mah ngan beda ngaran sanawiyah eta doang beda da sakit sarupa jang derajat tetep ngantren ieu besi sing ada di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana lah sabaraha taun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum apa wala taqrabul fawahisha ulah sok deketan bangsa fawahish kabair zina deket bae ulah koma zina
nginayahan kana cacak-cacak deket ulah tu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar min wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sieun panai anu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nonton orkes eta lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mampu aya nu kos kitu anu wani aya saha saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka eta mah jelas ieu mah di deuleuh lagi nya aya nu eueuh teh we aya nu eueuh teh oh aya moal mah bener loba nu eueuh ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang kan wau aing daek nonton orkes saya di dia mah panai di gigi di ustad-ustad ku bantu deh ieu ustad aing teh kiai mah dia aku nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah ta eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia. Tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung ngus kieu bae haram giliran mah di kamar kieu bae sorang what ya tenang sorangan bae di kamar blontak kiai tolol jadi aya mazharo mah bener bisa dijaga wa ma baton anu henteu gitu ari di loba jelema mah mun ka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu geus kitu loba kiai loba ai bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah heula ai mah kiai ai di loba jelema yang murid embung tapi sorangan boh ta eta henteu wa mabaton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake kasieuna Allah sedangkan Allah mah nuleukeun teu nuleukeun ghaib Allah mah sugan aya nundutan la takhudhu sinatu wala teu pernah sare Allah teu pernah nundutan aja urang di bos mah bisa pak bos keur nundutan nya jelak bae tuh guru keur deuleukeun aya ngarokok bae ngaji los masalah teu kadeuleuh cek kana teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos eta mah teu ikhlas kalimah wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq ulah rek ngabunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekal bunuh kumaha kahayangnya namae ngaganggu ka nyana bolo nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ye nu lima nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati harramallah nuku Allah diharamkeun illa bila kecuali mangga model kumaha ngabunuh deui koat jarana atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bodoh mun di negara Islam ku ari nu murtad bodoh mana deui rajul muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge puluh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat ndak ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal wari zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah manukos kitu ya na'inul limadzalikum wassaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu limatadi nu geus dicaritakeun wassaqum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu Allah
tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua, wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nomor keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Nomor kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah, iyalah nu kudu diperhatikan bener-bener lantaran iya nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar. La'allakum taqilun, coba berpikir. Nu 5 jelas, nu 4 ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam bissawab.